Entong salah ya teh persiapan nageti subuh kene timangkukna geus direncana budak teh hayang ngajak renang kaburu masuk deui sakolana. Ieu masak teh ti subuh kene keur bekal tuang di ditu salarea. Tong poho we di mana-mana ge tuangna kudu aya sambel jeung lalap. Tuh geuning di luar mah geus sarariap ngararumpul heula di dieu nungguan anu can datangna. Karunya ditinggalkeun mah dina mobilna oge lalowong da barudak hungkul da niatna oge nganter budak liburan kaburu sakola deui. Ayeuna tos dugi ka pasar deui tereh ti dieu mah. Da renangna kanu caket ngemeh teu macet. Kanu jauh mah cape di jalan ongko. Pinuh geuning di dieuna oge. Da hari Minggu merenya loba nu rarenang. Ieu teh neangan heula tempat nu kosong. Kapaksa kudu kahandap deui. Da sugan teh moal pinuh kieu nyaho pinuh mati subuh nyirian tempat. Tuh ayeuna mah gareunaheun kieu da baheula macan kieu atuh. Alhamdulillah tos kenging tempat ayeuna mah. Langsung we ngampar taruang heula. Keur mah tos lapar ieu teh da tos siang. Jongjon deui renangna ari geus tuang mah. Beres tuang mah langsung kaluhur deui. Da barudak teu sabar hayang gerang ngojay. Budak nu leutik ge meuni anteng, tadina mah sieun ceurik we da loba batur. Ari hek teh atoh da nempo cai. Ayeuna mah nuturkeun bapana mung jauh. Aya teu di dieu nu tos pernah renang ka dieu. Tong hilap komennya.